Kariweuhan tiap enjing-enjing antar jemput sekolah. Dilanjut belanja sayuran kanggo masak set. Terus dilanjut pengawasan bulanan. Halo Bes, seperti biasa tiap enjing-enjing teh riweuh nyiapkeun itu ieu. Tos sanina ibu rumah tangga kitunya. Padamelan anu teu aya ujungna. Nya tapi dijalani sareng dinikmati we kitunya Bes. Datos janten kewajiban ibu rumah tangga. Ari dijalani dengan ikhlas mah alhamdulillah teu ngaraos capek. Sok Kakak Dede enggal ieu geura sarapan heula. Masak nasi goreng ieu we ngadamel gehu. Ngamanfaatkeun bahan nu aya di bumi. Da di dieu mah tebih bade meser gorengan-gorengan teh kedah kanu motor. Mantak ngadamel we nyalira. Pami ngadamel mah pan janten seueur wareg salarea sambil ngantosan murang kali sarapan teh dangdos heula we kitu. Pami bade keluar teu dangdos heula teh asa pucet kitu katinggalna teh. Lah ieu mah tos siang deui wae angkat ka sakola teh teu karaos waktos teh gugah subuh keneh ge anger we sok kasiangan kadang mah ka sakola teh bakat kupak pikpek kitunya jadi asa tereh pisan kitu waktos teh. Alhamdulillah teu acan lebet geuning dasar we imah murang kali teh kedah wae dijajabkeun dugi ka kelas tos ngajajab sakola teh cek nyimpang we ka tukang sayuran kadang tos dugi tukang sayuran teh sok bingung masak naon kitunya sabararosen kitu aya nu sami sapertos abi teu Bes. Akhirna mah milih manu nu sat we angkat ka bumi teh langsung masak heula we meh jongjon ari nu di bumi mah kitunya alhamdulillah teh lamun dipangmasakeun naon teh tara rarugian ngan eta we nu rada sesah teh murang kali nu alit sagala teu seneng Bes bade bercerita kitunya ieu mah sakedik mah pami di jalan teh sok pendak kitunya papalangkung sareng rerencangan teh tapi anehna teh duka kumaha kitunya setiap papalangkung di jalan teh ku abi bade disapa teh seolah-olah ngabalieur kitu pura-pura teu ninggal duka pura-pura teu katinggal apa kumaha kitu atawa anjeunna make kacamata kuda kitu janten penglihatan teh fokus ka payun meureun kitunya kadang abi sok ngemut naon salah abi kitunya tapi keun bios we da jalmi mah geuning teu sami kadang aya nu resep kadang henteu nu penting mah urang kudu berpikir positif we nya ari selama teu ngarugikeun batur mah tah kitu ceritanya teh nya Bes ayeuna mah urang uih deui we kanu pasakan ieu teh duka kumaha abi mah da asa seneng kana kangkung teh komomun masakna pake bumbu seblak pokona mah wih mantap ieu teh di bumbu seblak biasa we bumbuna mah cikur cengek bawang bodas gitu tuh nya teu karaos bari ngobrol masak teh beres we kantun tuang we kusabab patuangan tos kukurubukan ieu teh urang tuang heula we ayeuna mah sanguna sangu liwet pamit teu tuang heula ayeuna mah soalna bilih salatri kitunya soalna teu acan dieusean pisan ieu teh nembe gehu we bilih ngaleper kitu Alhamdulillah tuang sareng nu kieu oge nikmat we Bes singkat cerita kitunya abi teh langsung we ngajemput tuh geuningan alhamdulillah tos kalaluar duh panasna ni menterang ieu teh ari ngajemput siang-siang teh tos ngajemput mah jongjon langsung we angkat ka pangawasan bulanan supados rada aya pencerahan kitu sakedik mah tuh meuni tiis adem lebet ka masjid mah teu sapertos di luar meuni panas menterang alhamdulillah sakedik-kedikeun nambih ilmu kitunya kusabab pengawasan bade dimulai atau selanya Beb. Assalamualaikum.